Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumaha nyangakeun mitra dongeng kucrit. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu upami telepat hanca nu katunda teh parantos logika. Nah bener eta teh yen Nyi Romlah mah aya di ditu. Ari utai apa dia dicaritakeun bogoh oge ngarasa kaget lamun ngadenge katerangan nanti Bicio nyebutkeun kitu nya waktu edas nyusulan Mamang teh mun Mamang ajengan teh nuju aya di ditu nuju ngarempel nuju ngarobrol. Tah atuh aing ngeunaan Neng Gege mah teu aya di ditu. Laras kitu nya Mamang. Nya uday, teu aya Neng Gege ka ditu mah. Malah keur diobrolkeun ceung teh. Pang-pangna mah nya kabiangna Nyi Romlah. Ceung teh aya Neng Gege di bumina Bicio kitu tadi teh. Ari tarojol we ieu ke edas mawa beja anu matak pikahariwangeun. Ya kapaksa we Mamang teh ka dieu. Da cenah utai keur teu aya. Leres Mamang kalarasan nuju mirari ieu ye daun kelor maksa teh kangge syarat. Dah kumaha atuh tah eta ayeuna kitu geuning kaayaanana cingan. Kumaha kira-kira anu kaimpleng ku hidup? Wah rupina mah ieu teh aya anu nyiliwuri ka dieu. Ngahaja rupina mah tos ngintip-ngintip di tebihna keneh panginten. Pami kitu mah kedah engal-engal di tarekahan ayeuna-ayeuna keneh yeuh. Nya atuh sok kadinya tarekahan sugan can jauh. Hawa tos we ka Neng Gege bisi kabawa ku sakaba-kaba. Nah di urang teh jadi harengheng kieu yeuh. Ngan eta we edasna teh. Mohon abdi gitu edas. Kieu maksud teh setiap Nyi Mumun ka dieu alias Neng Gege ka dieu ka lembur aya wae kajadian anu aheng ieu teh. Kitu tah cingan utai kadinya. Hayangnya cingan sugan can jauh teuing. Mohon Mama insyaallah mangga urang tarekahan atuh punten bade ka jaman heula sakedap. Nya sok-sok kadinya atuh. Mitra kaum dangu atuh teu talangke deui geus kitu mah utai teh gancang-gancang bae init katampian. Anu maksudna mah rek ngadon wudu heula sakumaha biasana upama seug aya maksud teh kitu kabiasaanana utai sok bebersih heula ngadon wudu. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun heula lalampahanana Nyi Romlah Kajajaden mitra. Urang sebat we Nyi Romlah Kajajaden atanapi Nyi Romlah Jajadian nya. Anu harita teh satu tasna kaluar ti bumina Bicio kalawan kaayaan dina teu sadar pikeun Neng Gege alias Nyi Mumun nuturkeun ka ieu Nyi Romlah. Bari teu cacarita sakamek oge malah ceuk rarasaanana mah Neng Gege teh nuju ka bumina Mamang ajengan mukmin. Gitu cek rarasaanana masuk padahal anu saknyana
Ieu nyiromlah mamalihan sareng Neng Gege teh keur ngambah jalan anu kacida netekna. Malah kasebut geus rada jauh pisan da eta we tina waktu sareupna teh kalayan ayeuna geus leuwih ti bada Isya manehna can nepi keneh bae ka tempat tujuan. Padahal lamun seug di sorang mah bumi na bicio sareng mamang ajengan mukmin teh teu jauh-jauh teuing. Tapi ari ayeuna anu disorang ku Neng Gege jeung nyiromlah mamalihan teh kaitung jauh oge, malah geus ngesang kaayaanana Neng Gege teh. Sok sanajan dina kaayaan peuting teu wudu we tinggara jag gesangna teh lantaran jalan anu keur disorang teh ngarupakeun jalan satapak bari jeung netek. Sakapeung nanyak, sakapeung mudun ditamah deui teh ku pungkal pengkol. Hal ieu memang teu sadar pikeun Neng Gege mah. Terus we ngiclik nuturkeun nyiromlah mamalihan. Di kaayaan harita teh geus nyedek ka peutingna keur. Nyi Mumun alias Neng Gege bener-bener teu sadar kana dirina yen manehna teh keur aya anu mawa kalawan lempang anu geus sakitu jauhna. Tapi sok sanajan kitu bete karasaeun capek komo upama seug ningali nyiromlah mamalihan mah. Nya kitu ari lila ti lila mah kakara oge karasaeun lungsena pikeun Nyi Mumun teh. Malah cek rarasaanana suku teh asa gejed arek dipake ngalengkah teh. Antuk nama Nyi Mumun ngan brek wae ani prek teu kuat ngalengkahkeun deui sukuna. Demi ningali kitu eta anu ngaran nyiromlah mamalihan ngareret ka Nyi Mumun. Igana meureun leuleusnya. Kendak wali ladi oge nepi jeung urang kana eta we teu urang neangan tutumpakannya. Kitu pokna nyiromlah mamalihan ngolo-ngolo. Sangkan ieu Nyi Mumun alias Neng Gege teh nurut kana kahayangna. Tilila antarana ti kajauhan bet kadenge sorak kotoplakna suku kuda anu keur lumpat. Horeng si mana horeng nyawae kadinya teh aya anu mapageun hiji kareta kancana anu dikusiran ku Sinatria. Tuh geuning geus ka dieu. Yuh, ayeuna mah geus moal capek. Nam urang tumpakan eta kareta kancana ngarah buru-buru nepi. Hayu. Gituna teh bari gancang-gancang ye nyiromlah mamalihan nyamperkeun kana eta kareta kancana kalayan dituturkeun ku Nyi Mumun. Mitra kaum dangu reg eta kareta kancana teh eureun persis hareupeun nyiromlah mamalihan. Anu satuluyna pok wae nyiromlah mamalihan teh cacarita ka eta kusir anu dedeg pangadegna jiga Sinatria. Hai gulang-gulang. Nah lila-lila teuing mapageun teh. Kami teh mah geus kesel ngadagoan liuk-liuk deui. Nah aya naon atuh? Manihara resep pisan. Pangapunten kaula nun, margi di ditu teh nuju ka tatamuan janten rada lami ngantosan Pak Idin ti jangkar saketi kitu manawi. Dedengeun teh kasemahan. Kasemahan kusaha? Nya kusaha deui atuh kaula nun ari sanes ku manusa-manusa anu aya bubutuhna ka Sang Raja Sinuhun. Kitu manawi kaula nun. Ah, ku tante kitu. Nya, jadi haneuteun atuh lamun kitu mah nya. Tah ayeuna mah hayu buru-buru geura anterkeun kaula jeung Nyi Mumun ieu supaya buru-buru nepi ka nagara kana tangtu meureun Sang Raja Sinuhun teh geus nganti-nganti kaula. Leres kitu pisan kaula nun. Sumangan atuh geura lumebet bae. Ceuk eta gulang-gulang anu make papakean Sinatria atuh kalawan teu loba catur deui sup bae nyiromlah mamalihan asup ti heula.
sok Nyi Mumun, sok gancangan asup, hayu ngarah tereh, jeung ngarah teu capek di jalana, sok buru-buru asup. Pokna atuh Nyi Mumun bet kawas kawi saya teu bisa naon-naon ngan nurut wae kana parentahna Nyi Romlah mamalihan. Barang sup asup nyawae di jero eta kareta kancana teh manika cida enahna tempat diukna oge nepi ka harurung harerang jaba mani ngenyod hipu didiukan teh atuh gigirna ditaretes ku emas inten berlian puguh we pikeun Nyi Mumun bet karasa asa kacidangeunahna ayana di jero eta kareta kancana. Bari kaayaan mah tetep Nyi Mumun teh teu sadar sama sakali teu bisa cacarita rek tatanya teh nya dari cek gerentes hatena mah Nyi Mumun teh hayang nanyakeun ieu teh kareta naon jeung rek dibawa ka mana. Apan tadi mah samemeh ini waktu ngobrol di kamar Nyi Romlah teh ngajak ka bumina kari-kari ayeuna bet aya di ieu tempat kalawan leumpang anu geus sakitu jauhna can nepi keneh wae malah ayeuna make dipapakeun sagala rupa ku kareta kancana. Kitu tah cek garentesna ieu Nyi Mumun hayang tumanya ka Nyi Romlah tapi weleh teu bisa kedal anu antuk namah ngan nurut wae kana parentahna jeung kahayangna Nyi Romlah mamalihan. Atuh anu rek narumpang teh geus aya di jero kalayan geus merenah anu saterusna eta gulang-gulang anu make papakean sinatria teh ngageuwat mecut kudana pikeun narik kareta kancana anu ayeuna geus aya anu numpakna kalawan teu kudu hararese ngan ukur sakali ngenyed belecet wae eta kuda teh anu narik kareta kancana ninggalkeun eta patempatan. Mitra cag urang tuna heula ayeuna urang caturkeun Ki Utai. Ki Utai satu tasna ti jaman anu ngadon wudu heula teh anu saterusna biasa asup ka jero kamarna sedengkeun ari mamang ajengan mukmin mah jeung Ki Edas harita teh geus marulang ti bumina bicioh teh lantaran cenah hariwang ku kaayaanana Nyi Romlah bisinya Nyi Romlah ge kabawa ku sakaba-kaba atawa saeutik gedena curiga mamang ajengan mukmin teh sok sieun anu aya di imah teh lain Nyi Romlah asli tapi Nyi Romlah mamalihan nu matak sagancang-gancangna we mamang ajengan mukmin teh muru deui ka bumina kalawan di baturan ku Ki Edas sasahatna mah ka bicioh nyaeta kitu cenah hariwang rek diyakinkeun we bisi ieu mah jeung bisi lamunnya mah kitu kajadianana yen Nyi Romlah teh nyampeur Nyi Mumun kalawan arinit tidinya kitu apa nurutkeun dongengna ti bicioh mah sedengkeun ari Nyi Romlah apan tadi teh mamang ajengan mukmin samemehna datang ka bicioh teh apan keur ngarobrol. Jadi ieu anu matak ngajadikeun kapanasaranana mamang ajengan mukmin. Malah tadi teh saur mang ajengan mukmin ka bicioh cenahkeun bae soal eta mah keun cenah ditarekahan we ku Utai. Jadi pikeun mamang ajengan mukmin mah mercayakeun sapinuhna pikeun narekahan atawa nyusulan deui Nyi Mumun anu cenah dibawa ku Nyi Romlah anu kasebutna Nyi Romlah mamalihan ieu. Mitra kaum dangu sarengsena Utai ngalaksanakeun salat sunat 2 rakaat anu saterusna Utai sidakep sinuku tunggal mepet panca indrana pikeun ngimpleng naha ka mana jeung dibawa ku saha Nyi Mumun nepi ka teu kanyahoan ka mana ngorolosna. Kalawan husu atuh Utai teh metakeun pangabaranana
hayang apal geus nepi ka mana jeung dibawa ku saha-saha anak sangeus rada lila bray ku utai teh katingali aya nu ngalemeng cek dina pangindrana aya bayangan hideung anu ngabelesat tarik pisan malah cek ditinggalian batina eta bayangan anu ngabeleg-beg deh katingalina bet jiga kareta anu ditarik ku sababaraha kuda atau terus wae dituturkeun ku Ki Utai teh kamana jigna sabab tetela geuning dina eta kareta kuda teh aya jalmaan nu katingali bener we aya Nyi Mumun di dinya teh sedangkeun anu hiji deui mah can pati jelas nemonganana saha-sahana jadi anu kareka impleng teh aya Nyi Mumun dina jero eta kareta kalawan kerenyang saya bangun anu keur ngagebra sare tibra ningali kitu kaayaanana cek dina pangimpleng batina ngan pelesat wae atuh Utai teh gagancangan kaluar anu saterusna Utai muru ka eta kareta kuda anu keur ngabelecet tarik pisan mitra kaum dangu kaayaan di jero imah bicio waktu Ki Utai ngabelecet sabenerna mah teu katingali ari ku bicio mah ngan anu karasa ku bicio mah teu pupuguh imahna teh bet ingeung nya ingeungna teh ngan sakedeung pisan bet kawas anu dienageun kulini bae pikeun bicio geus teu aneh upama seug aya kajadian kitu teh lantaran bicio geus apal ayeuna mah tangtuna oge Utai teh kaluar tina kurunganana dina harti Utai teh keur narekahan Nyi Mumun teh kalawan ngudag kamana initna eta Nyi Mumun sedangkeun ari waruga anak Ki Utai sorangan mah upama seug ditoong ka kamar anger we keur sidakep sinuku tunggal mapet panca indrana tah upama seug geus kitu tangtu wae bicio teh geus ngamaklum deui. Mitra kaum dangu eta kareta kancana cepet maju ngidul dina lumpatna eta kuda bet siga anu kabawa ku angin da eta we make jeung dituturkeun ku seahna angin anu ngaguru sedangkeun kaayaanana eta kuda lumpatna teh lain dina lemah hardina lain dina taneuh tapi kakalayangan ngalayang da lamun seug mah aya anu nganyahoankeun nya upama teh mah bisa ningali kana eta kaayaan anu sakitu aengna puguh oge matak helok jeung heran atuh aya kareta kancana ngabelesat bari jeung teu napak kana taneuh atawa teu napak kana lemah tapi ngadon kakalayangan sedangkeun ari sorana mah persis we sakumaha kareta kancana dina harti kikirincinganana eta sora kuda jeung talapokna kuda teh mani eces turjentre tapi da puguh karana oge kareta siluman atuh mitra muhun kareta kancana siluman ngan ukur bisa kadenge jeung katingali teh iwati ku Ki Utai bae atuh pikeun Ki Utai satekah pola sakuat tanaga gewat-gewat manehna nyusul eta kareta kancana anu di jerona aya Nyi Mumun deui upama teh mah aya jalma anu bisa nempo eta kaayaan puguh matak aheng deui wae lantaran aya jalma anu kakalayangan ngudag-ngudag kareta kancana nya katingalina mah ngan saukur kalangkangna wungkul kokolebatan dari sidik mah kalayan eces jentre da moal katingali ngan kitu we aya anu kokolebatan. Mitra kaum dangu sajeroning ngudag-ngudag eta kareta kancana Ki Utai make jeung boga pikiran manehna kudu
metagen kasaktianana nyatana ilmu anu geus dipiboga kuki Utai atuh gancang bae eta ilmu teh kuki Utai diwatek anu saterusna digunakeun pikeun ngalawanan pangawasana siluman ieu anu keur mawa Nyi Mumun. Mitra kaum dangu kalawan mangpret maju ngidul eta kareta kancana teh manika cida pisan cepetna atuh gancang wae kuki Utai teh disusul anu maksudna mah rek dipiheulaan rek dipegat jalaneunana sit kolewat jeleng Utai teh ngagajleng langsung kana tonggong eta kuda anu saterusna eta kadali kuda teh ku Utai geus dikawasa kalawan dikanyedkeun reg kuda teh eureun anu saterusna eta kuda nepi ka ngahiem cecerewetan. Aduh mitra kaum dangu jaul sukuna ajret-ajretan bari jeung teu bisa laju malah bari jeung ngahiem sababaraha kali ningali kitu kaayaan atuh puguh we sinatria anu ngusiran eta kuda teh ngarasa kaget sabab teu puguh aya jalma anu ngadon ngahalangan kana paniatanana nyatana kalah kanyekelan kadali kudana nepi ka kuda teu bisa laju kalah ka ajret-ajretan bari huam hiem. Urang ajar, sia ngahalangan pakarapan aing. Halik, nyingkah sia. Kitu pok-pokanana ceuk eta kusir kereta kancana teh amek kagila-gila. Ki Utai teu cacarita anggur nyekel pageuh kana eta kadali kuda. Kituna teh bari mapatkeun ajianana. Sedangkan anu di jero nyatana Nyi Mumun gitu deui Nyi Romlah mamalihan ngarasa kaget pedah ngadenge eta kusir kuda teh jiga anu amek-amekan kata mah deui eta kareta kancana teh jiga anu abrug-abrugan lantaran kabawa ku tanaga kuda anu memang kuda teh keur ajret-ajretan deui lantaran dicekel kadalina ku Ki Utai. Sasat anu ditahan teu bisa laju atuh Nyi Romlah mamalihan teh kalawan kesit manehna geuwat gancang-gancang kaluar barang geus aya di luar nya bae yen kudana teh keur ajret-ajretan kalawan kadali eta kuda teh masih keneh dicekelan ku Ki Utai. Sadar ningali kaayaan kitu Nyi Romlah mamalihan tangtuna wae manehna kudu bisa ngalawanan ka ieu Ki Utai sabab tangtu wae Ki Utai mah bakal apaleun ka manehna saha anu sabenerna anu ngarupakeun Nyi Romlah ieu. Jadi ku Ki Utai moal katingalieun eta teh Nyi Romlah atuh gancang-gancang bae ieu Nyi Romlah mamalihan teh ngarobah tangtunganana jangelek ngajangelek kana aslina nyata geuning ieu anu ngarupakeun Nyi Romlah mamalihan teh taya deui iwati Nini Kuwo. Kurang ajar sia manusia geblek sia dengan ngahalangan wae kana paniatan aing teh kurang ajar sia sigana sia kudu dibubukeun sia diremukeun sia kabehanana moal aya nu disesakeun sia nah asa kabina-bina teuing sia teh ngahalangan wae kana paniatan aing rasakeun sia kurang ajar. Bari belesat eta Nini Kuwok teh nibankeun pangabaranana. Sedengkeun Ki Utai nu harita masih keneh nyekel kadali eta kuda, waktu menang serangan ti Nini Kuwok kalayan sakilat pisan Utai teh ngagiwarkeun eta teungeulan. Teu hese pikeun Utai mah ngan saukur ngabalieurekeun beungeutna sabab teungeulan ti Nini Kuwok teh memang ngarahna teh kana beungeutna Ki Utai. Atuh plos eta teungeulan ti Nini Kuwok teh ngeplos teu keuna kana sasaran. Sedengkeun kaayaan kuda abrug-abrugan tetep we dicekel ku Ki Utai teh ari maksudna mah tayalian iwati sangkan eta anu aya di jero kareta kancana teh nyatana Nyi Mumun supaya buru-buru sadar kana kaayaan
ulah kalah ka ngahenen wae cicing di jero eta kareta kancana. Tapi pikeun Ki Utai tetep we waspada lantaran nini kuwok teh ngarasa teu sugema teungeulan manehna nepi ka teu nepi kana sasaran. Antuk nama sabaraha kali nibankeun pangawasaana ka Ki Utai, tapi Utai tetep tagen manehna ngan ukur ngagiwarkeun awakna we henteu ngayakeun perlawanan mah. Da nyeta sajeroning kitu teh Utai tetep mikir kudu kumaha carana sangkan Nyi Mumun anu aya di jero teh bisa kaluar kalawan salamet. Mitra kaum dangu kulantaran teungeulan-teungeulan ti nini kuwok anu ngarunduy ieu sababaraha kali ngeplos deui malah kalah kakeuna kana kuda anu keur dicekelan ku Ki Utai. Antukna eta kuda teh abret-abretanana leuwih rosa nepi ka abrug-abrugan atuh kitu deui kareta kancanana. Sedengkeun Sinatria anu minangka kusirna tadi ge geus jauh kaaclengkeun waktu kuda ngacerete bari ngahiem abrug-abrugan teh. Manehna nepi ka ti goloncong ngacleng duka teuing ka mana eta kusir teh ngaclengna da teu kanyahoan. Ayeuna anu jadi pikiran pikeun Ki Utai nyatana kudu kumaha carana ngalumpuhkeun ieu kuda anu keur ajret-ajretan. Nya anu dimaksud deh sangkan ulah ajret-ajretan teuing anu engkena tangtuna oge kareta kancana teh moal abrug-abrugan saperti ayeuna. Ras inget Ki Utai teh yen manehna babawaan nyatana daun kelor teh. Malah eta daun kelor teh aya dina pesak calanana atuh gancang wae dicokot eta daun kelor teh. Anu saterusna eta daun kelor dikepretkeun kana awakna ieu kuda anu keur abrug-abrugan. Barang dikepretkeunna atuh mitra kaum dangu dak dumadak eta kuda teh nya bae nepi kalumpuhna dina harti henteu gugurubugan. Saeusna dikepretkeun eta daun kelor menang 3 kali nya dicepretkeun kana awak eta kuda. Da teu pupuguh eta kuda atuh jol kudu pruk we ngudupruk siga anu pateuh sukuna atuh kaayaan eta kareta kancana jadi mongeheng jadi nongeng lantaran taya kasaimbangan kudana ngadon ngudupruk leuleus. Sedengkeun ini kuwok anger amuk-amukan manehna geus ngalawanan eta jajaka teh anu nyata Ki Utai ieu meh hampir kawalahan lantaran geus tiunggal jurusan tetep manehna can bisa meruhkeun pangawasana Ki Utai. Koyang aja jangan magablag namanya asal lihat-lihat ting hese aing ngalamanana geus ti belah kidul hese ti belah kaler hese ti wetan ti kulon ti luhur ti handap nyiuh saeutik kalagel aing ngalawanana ya kurang ajar deh. Aing malah genah penasaran lamun can ngaremukeun ieu jelema kurang ajar teh. Nah asa kabina-bina teuing asa kenyia ku ieu suganya. Kitu pok-pokanana nini kuwok bari gancang wae ngaluarkeun kasaktena sadar ningali kitu kaayaanana pikeun Ki Utai. Atuh Ki Utai teh gancang bae museurkeun tanaga batina pikeun nadah eta serangan ti nini kuwok. Dekanyahoan mitra kaum dangu jol siut aya sababaraha pakarang anu ting seleber nuju ka awakna Ki Utai.
Ki Utai surti kana eta pakarang anu ngapelesat nyamperkeun ka manehna kalawan cepet naker, tapi ngan belenyeh weh Ki Utai teh ngabelenyeh imut sabab pakarang anu ngabelesat teh lain ku mangrupa pakarang peso atawa balati atawa bedog atawa panah, tapi eta pakarang teh geuningan ngan saukur tusuk kone. Tangtuna oge lain tusuk kone samanea atuh mitra kaum dangu, lantaran tusuk kone na nini kuwok ieu ngarupakeun pakarang anelanana. Waktu ting belesatna eta tusuk kone nujul kana awakna Ki Utai, ngan sakilat atuh ku Ki Utai eta tusuk kone teh dicapit ku ramo-ramona. Dua tusuk kone harita nyelap dina ramo leungeun katuhulna. Anu saterusna eta tusuk kone teh ku Ki Utai dibalikeun deui kalawan cepet naker, ngan saukur dikepretkeun wungkul belesat eta tusuk kone teh ngabelesat nujul deui kanu ngirimna. Nini kuok gancang cingeus naker lantaran katingali tusuk kone teh bet balik deui ka manehna. Barang ningali kareta kancana na nepi ka Amuradul atuh puguh we beuki amek kacida komo barang ningali Nyi Mumun anu jadi babanangna nuker aya di jero nepi ka ngacrengna gewat-gewat ku Nini Kuok teh diburu deui. Maksudna mah Nini Kuok teh sieun kaleungit Nengna nih cager mitra waktu sena kawujing neng nong cekap lagi ka diheula kang dinten ayeuna insyaallah enjing diterasan nuhun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.